tambah da keur arameng kaulinan tradisional da abi mah alim, terame, menarik. Nah, menarik kan eta kaulinan tradisional kudu dilestarikan. Nya da kumahanya ulin teh kitu deui. Bedana monoton we. Geus ayu urang nonton drakor duaan. Tapi mah kedua HP abi jeung HP uli. Soalna kan judulna oge beda. Teu bade ka ditu hayu ngiring. Ih nya juga kaditu da abi mah bade di dieu ulin duaan we jeung HP mun uli eka ditu mah nya juga. Samun parem antepkeun. Nya juga bae juga ditu. Biar ih nah sih kadari itu kan jadi sorangan iya abi kehelda naon sih resepna ameng eta kaulinan tradisional terame gitu-gitu hungkul dipaenkeunna teh ih teu asik mending ieu game di HP tos tong loba dipikirkeun engke ge mun tos bareres ka abi deui nyamperkeun. Ih, sini mah geus panas kieu teras we dipaenkeun beledakeun deh ku abi. Tapi dibeledakeun teh nya bisi rewas ngan kieu hungkul da dar kitu. Tapi ulah bisi sieun atuh da geus capek ye bade sare teras we dipaenkeun geus we pura-pura lobet. Nih parem. Dan teparem dah, di mana ada jajan hadiah teh. Manya. Asli. Bade ameng sareng atuh. Nyok, we sorangan dah, abi mah bade jajan kelas soalnya tacan sarapan. Ngomong we atuh lamun hayang menu da urang ge mah ngaramek atuh. Nya tuh datang gengsi we. Henteu. Ini ya. Sok atuh nih namun bade ameng mah ka dieu. Teu atuh laki kituan nih coba cenir. Hayu we aku main ulah anu kelintingan teu jelas nih. Ya tuh hayu dina sesareng. Ya, Nah, atuh lamun dipaksa mah hayu. Memaksa dah. Teu bisa. Bisa karena jadi diajar astagfirullah gitu tanya balik tapi salah ya nama Abi berhasil menarik anak-anak bangsa tertarik deui karena